Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Aya naon? Ya, rek mayar hutang beas teh. Oh, nah geus boga padahal mah engke di WA tuh. Geus, Cek, kabeneran si teteh mere loba. Oh, nya nuhun atuh. Cek, pi engkeun deui mah tong sok ngabohong. Dan nu ngabohong mah sok kanyahoan. Ngabohong naon, Heueuh, kamari geninganan ece ngomong ka ai. Cenah si teteh ngomongkeun ai. Ka si teteh ngomong cenah ai nginjem duit ka ece. Naon maksudna coba? Henteu, Lah, lain henteu-henteu. Naon ece hayang ningali abi musuhnya si teteh? lain kitu, Abi teh iri we ningali aing jeung si teteh alakur, silih bantuan, silih pikanyaah najan beda nasib oge. Abi ge sarua boga dulur beunghar boraraah nulungan nalika abi keur susah teh. Nya cing sabar we nya, Cek. Tapi alasan eta ulah ngajadikeun ece jadi boga rasa iri ka batur. Heueuh, hampura abi nya, Nya, Cek, ku abi di hampura. Yang geus atuh abi rek mulang heula nya. Heeh, Duh, era euy kanyahoan bohong. Kudu ngenta di hampura ka si teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, yap ka dieu. Can liar teh? Moal mah moal liar tumben ece ka dieu aya naon. Heueuh teh, abi teh rek enta di hampura, abi rumah sasalah. Oh heueuh basa eta. Basa eta ge abi jeung si aya hampir pas ya, tapi alhamdulillah abi geus akur deui. Geus ece mah ku abi geus di hampura. Naon nya teh Helin geus ngahampura ka abi? Sami-sami ce. Nah aku naon ece pangna ngalakukan kitu. Henteu teh. Abi mah teu bisa cara teteh we jeung si Ai alakur jeung dulur teh. Cing sabar we ce, tong sungkan lamun butuhna naon mah pan urang teh tetangga. Nya teh sekali deui nuhunnya abi rek mulang heula. Kela ce dagoan. Iya ya sakalian keur meuli minyak. Entong teh abi geus goreng ka teteh, teteh mah kalah bager ka abi.